Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para ibu, bapak-bapak, para sepuh, hadirin hadirat, para muda, pemudanya, para mudi, ya. Alhamdulillah ku kudroh iroda Allah subhanahu wa ta'ala kurang masih dipaparin kesempatan oge menyempatkan kaiji kanggo tolabul ilmi nungtut ilmu milari pangarti, luka dua kanggo silaturahmi biasa petepung lawung petepang wajah utamina simguring di palih kulon di Cikoneng di Kujang biasa tepang di biasa amprok deui sareng ihwati iman. Mudah-mudahan hadirna calikna niatna janten amal soleh anu tambi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oge terhilap sholawat sareng salam mugia dilimpah curahkeun ka habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan kurang senantiasa turut tumut kana ajaran mantenah. Oge harapan mudah-mudahan orang kenging syafaat di mantenah. Amin ya robbal alamin. Para ibu, para bapak, dina hadis riwayat Bukhari sareng Muslim anu ieu hadis teh didugikeun ku sahabat istri perempuan anu panggilanana Ummu Sulaim, ya istri. Nah, kanggo wacana wawasan pengetahuan upami di Arab kapungkur atanapi di urang ge sami aya aba, abi, abu, ummi, ummu, ya bu, itu bukan nami asli sanes nami asli ya, tapi panggilan. Siti Aisyah sok disebat, sok dipanggil Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Makanya Ummu Sulaim oge sanes nami asli. Nami asli nama Siti Rahlah. Ayeuna nyebatkeun Siti Rumaisya. Tadi panggil Ummu Sulaim. Itu upami istri, upami pameget mah Abu Bakar, Abu Jahal, si ibu mah tukang gegero, Bu Gosok, Abu Lahab, Abu Janda, itu bukan nama asli. Abu Hurairah, Abu Bakar, terus uningannya Abu Bakar itu sahabat Rasul. Nami asli nama Abdullah, dijuluk dipanggil Abu Bakar teh Abu teh bapak,
bakar bikron mubakiron pagi-pagi bapak pang isukna asuk Islam pangrebunna. Jadi orang yang pertama masuk Islam waktu Nabi dakwah di Arab, nu pertama menyambut ngarespon karena ajakan Rasul itu Abu Bakar, maka dipanggil Abu Bakar. Abu Hurairah, Abu Bapak. Hurairah ucing letik, berarti bapaknya ucing. Nami aslina Abdurrahman bin Soher. Kenapa? Sebab beliau itu Abdurrahman itu penyayang kucing, resep karena anak kucing, maka disebut bapaknya kucing. Pami bapak resep ke anak me bapaknya terus lebih si panjang tanya. Jadi Ummu Sulaim, Ummu Sulaim itu Siti Rahlah. Ummu Sulaim nyaritakeun kuring ngadehes atanapi nyumpingan Rasul teras nyuhungkeun ka Rasul salam supados ngadoakeun pun anak saha putra Ummu Sulaim teh Anas. Di kalangan sahabat disebutnya terkenal Anas bin Malik. Sabu Anas bin Malik. Pak, kadek. Sebab ayah Anas bin Malik, ayah Malik bin Anas. Nan bentana nyari beda nama Anas bin Malik, ma Anas putra Malik. Ai Malik bin Anas mah ya, gampang aja itu. Maaf. Upami Anas bin Malik sahabat anu sasarangan sareng Rasulullah SAW. Upami Malik bin Anas Al-Asbahani itu generasi sebenarnya tabiut tabiin atba'ut tabiut tabiin itu nu lahir tahun 711 Hijrah. Rasul meninggal tahun 10 Hijrah. Nu terkenal ibu-ibu Imam Malik ya. Di orang teh bu madhab teh aya opat nu populer teh Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Yang pertama itu adalah Maliki, Imam Malik. Disusul ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tah Imam Malik teh disebutnya Malik bin Anas. Ainu tadi mah Anas bin Malik. Di Ummu Sulaim orang ngadongeng lah. Sok betah gede ngadongeng. Ummu Sulaim karosu nyuhungkeun supados ngadoakeun putrana Anas. Putra Ummu Sulaim di suami yang pertama Malik. Saat nalika Malik ngantunkeun ditikah ku Abu Tolhah. Wah, nu seru ya. Lain seru pada rana dikawin lain. Mah. Sab baik Ummu Sulaim ataupun Abu Tolhah itu sahabat yang terkenal. Oge Anas bin Malik yang setiap acan nerangkan sejarah itu bu kanggo bekal ibu-ibu sareng para bapak
Sabdi Ummu Sulaim aya sosok ibu-ibu yang tangguh, wanita yang hebat, mak-mak. Nah itu karena ini usum mamanya. Upami di Abu Tolhah itu sosok laki-laki yang kuat dan berani sebagai pembela agama itu, Abu Tolhah. Bahasa nakih lah ya, bisa tika bujengnya dari teh panjang cerita nama mata kusimuring orang kat orang potong-potong. Anas Ummu Sulaim sumping ka Rasul teras nyarios kieu ka Rasul. Bu, nyarios lagi Pak. Ya Rasulullah, Anasun khodimuka. Hai Rasulullah, itu sauran Ummu Sulaim. Anas teh khodam anjen. Khodam teh naon? Di urang mah khodam teh jin nih. Pelayan. Rencang, Bu. Mun di urang naon? Pembantu atau babu atau ART lain ART asisten rumah. Nah Ummu Sulaim menyebutkan Anasun khodimuka, ya Rasulullah, Anas teh khodam anjen, pelayan anjen. Kenapa? Sebab sejak usia 10 tahun nalika Anas dina yuswa 10 tahun tos diwakafkeun ku ibuna kanggo ngabantos-bantos Rasul. Bahasa naki Anas jeung anjeun majeng Rasul babantu kaditu rek gegero meuli gas gitu. Mun ayeuna udah dulu ngalacai ka warung itu. Maka dina sejarah para sahabat Anas itu terkenal khodam Rasul, pelayan Rasul, tapi tidak dibayar. Da ieu mah tos diwakafkeun. Makanya katingali Bu dina sejarah kedekatan keakraban antara Anas dengan Rasul, antara Anas dengan Siti Aisyah. Sabu Siti Aisyah istri Rasul. Letak ka Siti Aisyah masuk ngaeucekeun non Siti Aisyah. Jadi Anas mah usiana muda keneh, budak keneh. Mata ka Siti Aisyah masuk ngaeucekeun non nyebutna ce ai urangnya ce Isa. Aya kisahna lah ya, oke lah. Dia mun di maaf pamili sauran ku Siti Aisyah teh Anas taal Anas kadieu aya naon ce aya Anas di oh sarua ce Isa ya hebat. Nah ya Rasulullah, Anasun khodimuka ud'ullah, bahasa lempengna we lah ya Rasul pangdoakeun lah kanggo pun anak eta kanggo Anas bin Malik. Maka Rasul merespon menyambut nyumponan permintaan ibunya Anas, Ummu Sulaim, ke rumah eker
sareng Anas selain sasaha geus akrab geus wawuh ti baheula. Maka Rasul berdoa khusus buat Anas, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Kada apa ya? Ini doa khusus, doa spesial. Sing teu apal oge teu nanaon. Nu kudu apal mah ibu-ibu doa-doa anu umum. Doa asup ka WC, doa asup ka masjid, doa sapu jagat eta mah kedah apal. Ieu mah doa Rasul untuk Anas. Rasul banyak berdoa untuk sahabat-sahabat tertentu. Sa'ad bin Abi Waqqas didoakeun ku Rasul khusus, Ibnu Abbas khusus, kalabat Anas. Karena orang mengadoa Robbana atina fid dunya hasanah itu sadayana oge diajarkeun. Robbana dolamna ang pusana sadayana oge diajarkeun ka umat Islam. Tapi ini mah doa khusus. Doa babacaan dina waktu aya nu pupus, babacaan salat itu mah kedah apa? Tak ieu teh apa lagi teh nanaon. Da ieu mah doa khusus ti Rasulullah buat Anas. Naon hartosna ibu-ibu? Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya Allah, Anas sing seueur putrana, sing seueur hartana, sing beunghar, sing loba anak. Wa barik lahu fima a'taitahu, oge sing berkah. Tapi kata kunci. Banyak anak, banyak uang, banyak harta, oge nu penting mah berkah. Itu doa yang sempurna. Wah, bagja atuh Bu. Nah, mau ibu-ibu ada beberapa kesimpulan. Orang simpulkan mihtarehnya. Jadi Ummu Sulaim sumping ka Rasul nyuhungkeun doa kanggo putrana. Berarti ibu-ibu para bapak boleh minta doa kepada orang lain untuk anak sendiri atau ke pribadi. Kenging, oh jelas kengingnya. Osok, osok. Dereng-deng ka kiai, ka ulama, ka jaminus soleh, ka sesepuh, abah doakeun tah incu, ajengan doakeun pun anak tuh. Nah itu boleh. Nah Ummu Sulaim itu datang kepada Rasul. Kenapa yang dipilih Rasul? Kunaon teu kanu sanes? Sebab tos diyakini bahwa Rasul itu orang soleh. Kenapa? Sebab doa orang soleh itu diijabah. Kan ibu oge panginten punten ya Pak, Bapak sok ngulem ustad, ngangkir kiai, bari ustad pangdoakeun. Padahal orangnya bisa ngadoa teh. Atawa sumping ka sesepuh, ka imam masjid, ka tokoh masyarakat anu dianggap baik, soleh, pangdoakeunlah pun anak nuju nyaba, pangdoakeun pun anak nuju nyiar ilmu, itu boleh. Kunaon Pak? Sebab doa orang soleh itu akan diijabah. Sebab diantara syarat diijabah doa teh diantarana soleh. Datang ke kiai, datang ke ustad, datang ke gus, gusna tuh naon lu gus naon Gus Miftah mah nyebut goblok wae nu disebut nate bisa umroh. Coba bisa gitu jelemanya.
Ibu ngabandungan teh rame ayeuna Gusti eta mamuhun bu kersaning Allah jalma jadi sakedat netra ibu-ibu jami ya anu nyumbang ka sun haji teh bu tukang es teh Ustad Ade Hidayat nyumbang 50 juta teras diumrohkeun sareng keluargana minimal ayeuna masihan 2 sampai 7 juta beunghar atuh bu matak ayeuna teh rame pada hayang dagang es teh terus hayang dicarekan ku ustad gitu goblok siapa maaf ya pak dan memang nyebat goblok gitu. Itu kan nah itulah matak simburing melihat aduh ada apa ini tapi itu berkah buat sun haji saya sun haji teh Pak Erek dagang es ngaliwat ka hareupeun simburing carekan we kalau kahriu itu oke. Jadi kenapa kepada ustadz sebab makanya di surat Fatir syarat doa itu adalah soleh amal soleh wa ilaihi yas'udu kalimut thayyib wal amal solih yarfa'u dan kepada Allah naik kata-kata yang baik dan amal soleh yang membawanya ngangkatna matak bahasa ustad di lemur mah doa teh kudu jang-jangan ini bisa ngapung nanti ibu bisa kan kan anu aya jang-jangan jadi doa bisa makanya aya bahasa barudak ayeuna mungkin ada di antara doa-doa kita yang naik ke langitnya nu naikeun teh naon bu amal soleh matak doa teh kudu jang-jangan supaya naik lain jang-jangan ini sok jang-jangan ya bu ini sok jang-jangan oh sok ngageruan insuna jang ya satu kenapa datang kepada Rasul kunaon sumbing ka Rasul kurang ge sami bu kadang-kadang simburing merasa kurang pede percaya diri ibu percaya diri sok sumping ka ustad sumping ka ulama sumping ka nu soleh ustad pangdoakeun pun anak nah seperti Ummu Sulaim dan doanya ibu-ibu apa doanya bagus makanya iya aya dina kitab Bukhari Muslim bahkan dina kitab Muslim diberi judul bab doa keberkahan harta dan anak jadi dina hal ieu ibu-ibu tesawios ibu bapak nyuhungkeun beunghar boleh maaf kenging pisan kenging ya Allah abis sing beunghar kudu osok gitu ya Allah abis sing osok gitu osok ya Allah abi wios miskin ayah salah itu jadi ibu-ibu berdoalah kepada Allah yang baik makanya tidak dicela teu dicarek upami ibu-ibu hoyong harta nu seueur hoyong katurunan nu seueur anu dicarek ku agama mah nu dicarek ku Quran mah eta harta melalaikan gitu sok sing baleunghar ulah menghindar nah da tiba lagi orang hayang beunghar ngan acan wae nya euy matak sing sabar jadi boleh dan ternyata ibu-ibu doa Rasul itu diijabah jadi tadi Rasul ngadoana kumaha bu kanggo Anas ya Allah sing seueur putrana sing seueur hartana sing beunghar sing loba bu
budak. Anas bin Malik anaknya sampai 100. Cerdas si bapak tak bu? Bu si bapak cerdas, istrinya sabar hiji sana. Itu ya tuh piraku hiji 100 sikio. Walau alam ya, betul. Simuring milarian eta teh nu naroskeun teh seueur. Ustad ai isina sabar hiji ge satu, ulah loba ting opat we. Mun opat berarti saurang 25. Marmut. Walau alam ya. Yang jelas Allah Maha Kuasa. 100. Pasti aya nu ngageureun, maaf aya nu ngageureun teh 10. 100 atuh riweuh. Riweuh teh ceuk saha? Henteu budak loba duit. Ripuh teh henteu. Nu riweuh nu ripuh mah nu bingung mah loba budak teh buka duit. Matak ieu teh mun bahasa budak ayeuna mah doa yang ideal. Di antara kesempurnaan hidup seseorang itu, kebahagiaan dina rumah tangga teh tercapai apa? Keberhasilan beunghar, kemudian ada keturunan. Ibu saobser, jamun seueur putrana tapi kurang hartana, betul? Budakna rendah tapi usahana ripuh. Di samping ayah ibu-ibu nu loba hartana tapi teu boga budak. Terus bu, ai kitu ibu di Pali Cikoneng tuh nu bara leunghar bu. Madani bos makroni itu ikan tawes. Tegaraduhan putra itu teh. Ai harta ngaleuya. Kecuali nu hiji mah eta mah seueur putrana da isina ge 4. Mentak ibu-ibu dina rumah tangga teh bu besok didago-dago nya momongan teh. Sabab itu kesenangan. Seueur putra, seueur harta. Loba budak teu boga duit. Nya gitulah. Rieun kasih. Loba duit teu boga budak. Bingung sepi. Imah gedong sigrong tingkat 3 mobil pabalatak budak hiji acan atau teboga budak anu antukna kan ngucing melian boneka benten bu pami orang mengadopsi mengangkat anak orang lain, maka doa ini doa yang ideal. Tah nukatilu yang penting anak dan harta itu berkah. Banyak anak berkah, banyak harta berkah. Kenapa? Sabab di orangnya seueur nu gaduh putra, seueur nu ibu-ibu bapak anu seueur putrana tapi teu berkah budakna teh. Nu seueur hartana tapi teu berkah, nah nu dipiharep ku urang mah berkah. Siga kumaha berkah? Insya Allah lah sering ya diterangkan. Cemburing badai mengambil poin-poin awunggo lah. Uyahane bu, uyahane pak. Kembali ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nikah dengan Malik. Malik meninggal. Ummu Sulaim sudah Islam bu. Sosok perempuan, istri nu tangguh imannya. Waktu harita aya nu namina Abu Tolhah, seorang kaya raya terpandang di masyarakat, mudah-mudahan anggota dewan, perusahaan loba, oge pinter, maka dia berkeinginan berhasrat
hayang ngalamar Ummu Sulaim. Maka datang ke Ummu Sulaim, langsung buta jantan itu Pak, itu nitah batur Pak. Tapi Abu Thalhah waktu itu Bu belum masuk Islam, kafir gini. Wah, Abu Thalhah Bu pede atuh, non pede deh. Percaya diri, yakinlah aingnya ditolak. Maka sumbing ke Ummu Sulaim menyampaikan maksud hatinya. Sur Ummu Sulaim iya, bahasana diplomasi. Abu Thalhah ker ukuran sampean, ker ukuran anjen mual aya istri anu nampik, mual aya wanoja anu nolak, tapi ker kuring mah engke heula. Bu, cicing ka ibu heula. Ibu kagamar teh siga kumaha Abu Thalhah. Mual aya istri anu nampik, mual aya wanoja anu nolak, singa lamar kasaha wae keur kelas keur anjeun mah pasti tarima, tapi keur kuring mah engke heula. Abu Thalhah itu orang terpandang, berwibawa di masyarakat, pinter, kasep, beunghar. Sok Pak, mun urang aya piminantueun, beunghar, kasep, moal luak lieur. Baik tara salat oge. Gitu deh. Tapi maaf ulah ya Bu, tapi Ummu Sulaim kunaon? Oh atuh Abu Thalhah teh bogo, da Ummu Sulaim oge geulis atuh, rana-rana oge jahe atuh. Naon ka jahe? Jana herah. Naon sababna anjeun make jeung nolak? Nu jadi sabab kuring nolak anjeun teh, anjeun kafir keneh, kuring geus Islam. Oh gitu. Terus lamun kuring asup Islam bisa, make jeung teu bisa. Sok ku kuring ayeuna mun anjeun daek mah asup Islam. Bu, harita keneh Ummu Sulaim ngabandungan Abu Thalhah lebet Islam, ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Jadi badan Rasul. Jadi boleh pan teu kudu wae ka imam. Di dieu we aya jamaah kabeh Islam bandungan ku bapa saksian. Ya. Nah, anu menarik dari Ummu Sulaim apa, Bu? Geus ayeuna mah anjeun mun resep ka kuring rek narima tadi Bu, ngan syaratna anjeun asup Islam. Oge keur kuring moal menta nanaon, moal menta Fortuner, moal menta berlian, cukup Islam anjeun jadi mas kawin. Hebat atuh Pak. Ketika harita di medsos viral, aya medsos, aya konten status kieu, tidak ada mahar yang paling mahal, mas kawin nu paling mahal, mas kawin Abu Thalhah ka Ummu Sulaim, kitu dina statusna teh. Atuh netizen teh, apa Bu netizen? Agis lah dia. Loba nu ngomen, wah hebat, mahal tuh Bu. Itu kisah Ummu Sulaim. Ternyata Ummu Sulaim itu ibu seorang perempuan yang tangguh dan ingin suaminya itu adalah memperjuangkan Islam. Di lain tesakadar kabita ku kasetna ku loba duitna apa lain. Sok di urang lamun aya jelema nu kasep loba duit moal luak lieur bae tara salat oge. Penting mah beunghar, tapi Ummu Sulaim no, maaf tidak. Kira mau wakil terima. Tadi orang ibu-ibu maaf ya Pak, kenyataan nih orang loba artis nu istrina Islam, pamegetna kafir nikah, catat ke bapak ke ibu.
itu jinah seumur-umur tah. Kan di orang aya artis nu bangga, suami saya bule Americano, Italiano urangnya. Itu palamun istrina muslim, suamina kafir nikah. Jadi nikah mah jadi urus ku negara ngan cek Islam eta teh jinah, tidak boleh. Bila ya mak ibu gaduh wargi buru-buru ceraikan dah. Halo, sahabat tadi ummu, nah berarti kenging ya bu, mas kawin kuno seperti itu kenging dah. Cing para bapak upami mas kawin mahar sok kunaon kud artos emas berlian kunci mobil kunci naunggoa ku benda. Nah itu jadi mas kawin dengan materi dengan benda. Nah ibu-ibu ternyata dina Islam boleh nikah dengan mahar, mas kawin dengan jasa keahlian. Upami bapak ibu sok ngadangu dengan banungan aina bu mas kawin dengan Quran, biasanya Quran ya, dengan mas kawin 50 gram emas ditambah 1 Quran dan seperangkat alat, kan bisa alat-alat tenda ke alat sholat. Tah ibu dina kita Bulughul Maram tinggal bab nikah aya kita Bulughul Maram aya ibu anu nikah mas kawina dengan Quran, tapi maksud nikah atau mas kawina dengan Quran teh lain ku kitab Quran tapi ngajarkan Quran. Yang sigana lamun dipraktekkan asa moal payu. Betul? Itu namanya mas kawin dengan jasa, dengan keahlian. Jadi tekuduai bentuknya materi, Pak, kan di orang mah bentuknya materi emas atau uangnya bu. Semuring ngadu murid nikah hayang ka Bandungan. Naon mas kawina? Mas kawina kieu bu dihareupeun penghulu teh dengan mas kawin nguliahkeun pun anak nguliahkeun istrinya sampai S3. Wah atuh pamahal sok Pak seberapa puluh juta tah itu boleh ya bu. Yang di urang mah mual aya jeung mual payu. Tinggali surat Qasas bu, ke di bumi tinggali surat Qasas ayat 27. Nabi Musa nikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Apa bu mas kawinnya? Menggembala kambing ngangon me. Wah hebat atuh Pak bu, pami aya piminantun gitu kira-kira yes Pak Abi malah macul 2 tahun setengah asa moal Pak yes. Oke, ibunya kisahnya panjang itu di surat Qasas ketika Nabi Musa dikejar-kejar karena tertuduh membunuh, lompat ke hiji tempat seueur anu ngarangon ya wawaroda Muhammadian yajadani isnatani yaskun. Jadi aya 2 istri anu kenunguan cai sumur ai sumurna kaburu ditutup kudu ngarangon teh Nabi Musa karunyangan ku Nabi Musa digeserkeun ku nyalira eta batu teh
Padahal teh batu teh ku jelema harita mah ku tujuan ku Nabi Musa mah ku nyalira. Sampai si putri Nabi Syuaib terpesona, waduh hebat ya, gagah dia ya. Tanagana hebat ya apalagi Nabi Musa. Wawarta sekarang mana Nabi Syuaib. Bah, aya naon? Aya lalaki gagah tah nu kieu nu kudu dijadikeun pembantu mah. Bawa ka dia. Panggil. Dengan malu-malu si putri Nabi Syuaib memanggil Nabi Musa, gitu cerita nama kan Nabi Syuaib. Langsung ibu-ibu Nabi Syuaib, inni uridu unhaka ala ida ibnatai hataini ala anta juroni samania hijad. Musa kuring ngamaksud rek nikahkeun salah seorang putri kuring, tah kuring boga parawan dua ya, sok pilih nu mana. Cukup mas kawin anjen nyangon eme samania tahijat 8 tahun. Wah, kebayang tuh Bu Pak, kebayang? Bayangkan nah itu mas kawin dengan jasa. Ayam mah sing dina aya di asa mau diterima gitu. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya nikah heula ngangon heula? Nikah heula ngangon heula? Atuh ngangon heula mah buruk manten. Nikah heula. Terus berarti mas kawin kontan nganyuk. Nganyuk berarti menang mas kawin nganyuk. Menang sok ajaran ku bapak. Urang teu viral mah di lengkong. Langsung kana medsos nepi ka Malaysia sigana mah. Di lengkong aya nu mas kawin dengan mas kawin 50 gram emas nganyuk. Tapi Mbak boleh catatan Bu, boleh naon jadi dasar simbol ini buat boleh dalilna Al-Baqarah 236 237. Oke, buka ku Bapak isi penasaran baca tafsirnya Al-Baqarah 236 237. Sabina Al-Baqarah 236 237 ayat dalil Quran, la junaha alaikum, tidak dosa atas kalian idza talaqtumun nisa, apabila menceraikan istri, malam tamasuhunna, anu can disentuh can disetubuhi, walam tafridu, dan belum ditentukan mas kawinnya. Coba aya bahasa kieu Bu, nikah teh dengan mas kawin engke ekbadami heula gitu. Berarti belum ditentukan. Tah Ibu dina Al-Baqarah 236 upami istri ditolak dicerai ku suamina can dikukumaha. Can dikukumaha teh can dikukumaha? Heeh, can disetubuhi. Murid sigana namanya apa? Pas nikah, pas beureum ya ya. Tak kemudian dicerai, tapi can ditangtukeun mas kawin. Teu nanaon teu mayar oge, da can ditangtukeun oge, can menikmati. Ta ayat 237 mah lamun dicerai belum di apa-apa tapi geus ditangguhkeun mas kawin dengan mas kawin 2 juta, hek cerai panisku bayar setengahna. Sebut kirietnya geus lah ulah sok ngaranyuk geura kontan we. Itu maksudnya boleh nikah mas kawin dengan jasa. Bu, kurang dongeng ya lah. Dina kita Bulughul Maram Pak, terojo aya istri sumping.
menghibahkan diri kepada Rasul. Apa menghibahkan diri? Hoyong ditikah ku Rasul. Pak, aya nu gitu semua ayahnya aipokna teh ya Rasulullah abdi rela ditikah. Bu, maaf Bu Pak, maaf Pak ya, ku Rasul teh ditingali ngan rada lami ningalina tidak ada jawaban. Nah Bu, kulantaran Rasul teh ngawaler, aya sahabat di gigiran Rasul teh langsung nyamer. Pokna teh kieu Pak, ya Rasul geus atuh ku abdi. Sahabat tingali Rasul teh siganu alim. Matak hidang sahabat teh, geus atuh ku abdi. Kumaha Rasul? Oh, sampean hayang muhun sok atuh. Kasih istri oge rela, Bu. Mau mendingan ka ibu mah bet aing malin hayang ka maneh. Ngan ku Rasul ditaros. Sampean hayang kawin boga naon keur mahar. Awas Bu, keur mahar. Keur mas kawin. Duh ya Rasul teu gaduh nganaon. Sing balik heula jong. Teangan korehan nalomari sugan aya naon. Sumping, duh Rasul teh aya naon. Balik teh sing bener sugan aya cincin tina besi atuh. Berarti batu heurap ya Pak. Menang Pak. Mas kawin ku batu heurap mah. Teu aya ya Rasul. Aduh, ya jelema bakat ku miskin. Aya ge sarung hiji. Gusti ya Allah. Pak, miskin zaman Rasul sarungna hiji. Di urang nu miskin seperti sarungna tak rada sesah Bu ngategorikeun miskin di urang mah nya Bu. Disebut miskin aya nyokot BLT tumpak motor jadi riet kana sirah. Itulah eta mah urusan paku eta mah. Ya, oke. Terus kumaha? Ke. Tapi Quran mah apa? Iya Rasul. Abdi mah Quran mah apa? Ngan teu boga duit. Yang mas kawin sa Rasul geus maharna ku Quran. Alim hal Quran. Ajarkeun Quran tak kaita istri. Abu Hurairah ibu-ibu mencatat si laki-laki itu nikah dengan perempuan itu ngan ngajarkan 20 ayat Quran Al-Baqarah Bu. Tamat atuh Bu. Nafsirkeun Al-Baqarah 20 ayat mah Bu teu kudu 2 bulan atuh. 20 poe ge lamun sapoe saayat beres. Nah itu yang dimaksud mas kawin dengan Quran. Kan ayeuna mah mas kawin dengan Quran dengan kitab bari darah dibaca deh itu teh. Oke? Ya Pak, oke? Bisi Bapak erek karawin deui ngan moal payu. Mun mas kawinna kudu kitu. Bu. Siti Sophia. Sedang Siti Sophia? Ai Siti Sophia teh istri Rasul. Ai sabriji istri Rasul? 8. Ngan anu sering kadang teh sahabu Siti Aisyah, Siti Khadijah. Nah, Siti Sophia itu istri Rasul dari bangsawan ningrat berdarah biru mulai nama turunan Menak. Dina waktu perang bar ditawan. Bukan di waktu perang mah gitu Bu, tawan. Dirampas hartana, jaminan ditawan. Nah, banyak tawanan-tawanan perempuan Bu. Terjowe dia Al-Kalabi Bu. Dia narojo. Ya Rasul, enan. Seueur istri cenah tuh ditawan. Terus kumaha? Abi cenah hoyong hiji jung. Maksudnya mah hoyong nikah. Boleh. Maka di saya izin ti Rasul, Pak maaf. Dia teh milihan. Pek teh milih teh Siti Sophia apaleun kanu herang mah euy.
atuh dipilih teh Siti Sopiah ka Bandungan ku sahabat anu sanes. Sahabat anu sanes ka Rasul kieu nyebat teh, ya Rasulullah tinggal di dia kalakah milih Siti Sopiah da Sopiah mah pantesna oge kanggo salira nyanya sing bawa ka dia Pak dijagrakan Siti Sopiah maaf Bu maaf Rasul ningali sakedap meureun aya serai nama aya tadi mah kumaha sa Rasul teh geus ieu mah jang uing maneh-maneh angan deui coba lamun ningang ka bapa mun teu kekeuleuh